geus diuk-diuk diuk mun geus panen mah dibere bae tenang we ya datu nyambung saja mah. sia dan naonan teh mun dibeakeun ku sorangan eta mawa deuleu tukang kenangna asli di meeting ngiga pongawa nepi ka satria nepi ka ngiga dorna kulantere kenangna ge leutik abang wujudna leutik sama Nah atuh meunang lain teu meunang belegug coba eta sora deui ai batur aya kreasi anyar teh meuni ulah ai batur aya kreasi inovasi nu anyar teh bararaeud abong kena kapiheulaan kreasi kenang teh kudu aya kenang gede nasya kulantere hungkul eta teh luar tina tetekon wah ngagugu wae tetekon naon urang teh kudu kolaborasi peningkatan aya nama zaman kolaborasi manehna ngomong luar tina cecekon napa heula aya sound system eueuh memran ge bae dieu batu merak ge bae dieu apan cikolot oge baheula kudu nginung ka waktu mi bapak ka zaman hartina teh kudu bisa adaptasi jeung apresiasi ulah ngigelan calung wae atuh ngigelan zaman sakali-kali lain eta ai kana seni resepsi mah hayang jadi naon cita-cita maneh hayang jadi dalang
hayang beunghar tina ngadalang hayang eueuh nu ngelehkeun ai sinena hayang make nunung ai sinen hayang nu hade sia mah tapi sora kitu da ya dengekeun ku sia jadi dalang model sorana ulah ngageblek kitu mah nya jadi dalang sorana leutik kumaha aing we atuh anu penting mah payu ngartieun jelemana nah sia teh meureuh ngageblek sora wayang apaan aing nu kaul mah teu bisa digentian ku nu sejen aya budak sunatan aya bapana nu kaul sabab kaul malah mun teu dilaksanakeun sok jadi mamala aya anu disunatan bapana kaul hayang dipangdalangkeun ku kuring eta budak teu cager disunatanana da cacarekan teh kalah ngagedean bobogaanana teh teu dilaksanakeun teh dipangkaul ku maneh ngagedean naonana mamasna pan disunatan heeh ngagedean mamasna teh nah da jelemana ngagedean lain bareuh ku penyakit lain pan umur 3 tahun disunatanana heeh tah ieu mah geus umur 30 tahun diteang deui jadi gede atuh si goblok teh pan aya jelema anu tatapa puasa manehna teh hayang bobogaanana ngangsar nepi kana taneuh dijabah pangeran mamurah asih dijabah nepi kana taneuh teh bobogaanana manjangan lain suku nu mondokan goblok teh aduh ampun lain ai maneh teh bener teh cita-cita yang jadi dalangnya oh bereco itu loba panggilan ke maneh minang dipanggil ke kantor polisi ngadalang lain masih mau ke radio oh. ampun kudu mode kieu cek raja teh ya patih ka dieu kaharep tah sorana kitu tuluy patina teh kauleun pan beda sing sok maneh hahaha patih ka dieu kaharep kaulah nun Gusti aya pikir saeuy naon tuh da ngageblek bae atuh nu penting mah loba we nu manggil kae sing sok sia kumaha ngadalang ieu caritana naon lakon Bang Narayana Dedeh kasep anak ibu ka dieu Raden Gatot Kaca Kapayun ngabang bangera naon tadi Narayana jadi kana arimi Gatot Kaca bae cukup aing we lah ai Bang Narayana teh naon eta teh Bang Narayana teh panudewana teh keur ngora Kresna keur ngora goblok bae da aing mah yang panu teteh ka Citra Yuda teh lancok teteh coba
Ai Citra Yuda teh. Dulu Roy Martin. Ampun. Dede teuing kasep Gatot Kaca kapayun anaking. Saha teh? Arimi teh Ratu Pringgandani. Naon teh sada nu gering? Gatot Kaca anjing nengkeun atuh. Oh, sok tong ambek goblok atuh sia teh. Ya dalang gede ambek. Atuh gede-gede ambek diburu hantu aing mah. Ibu teh kasep dek ningakeun ieu karaton bageur wayahna moal alami. Bade ka mana ibu? Hayang mandi ka Ciater ibu teh kaya. Banyak goblok dina zaman Arimi aya teater. Sia teh dah. Baheula ayeuna wae Ciater teh baheula ge aya Ciater. Naon teater teh? Ciater geuning mobil aya di hirupan teh sok di Ciater heula. Starter anjing nu kitu mah. Aya naon deui boga Ciater teh. Aduh kasep ibu teh sabenerna mah ararateul dek ngeueum di ditu. Iya. Wah. Saha tah? Purbakesa teh. Purbakesa teh adina Arimi. Gitu. Acok. Ai kupingan teh bade ka Ciater. Bener Purbakesa. Coba nepi ka ngageblek gitu. Anteur wayahna hayang pangijeng pilot. Iya. Ngan wayahna Purbakesa bejakeun ka Agus Lioban Pang. Eta keun heula kitu bana eueuh sabelah aya nu ngaok mobil kendaraan aceu. Aduh. Wah. Mah aceu. Aduh. Agus Lioban tutup. Aceu. Geus tengah peuting gitu. Coba. Duh. Aduh, tobat teh Purbakesa geuning itu salaki kaula Kakang Bima ka dieu. Kakang Bima wilujeng sumping. Arimi aing mawa belut. Bisi rek nyobek. Eta Bima mawa belut. Kumaha aing we anjing atuh saja. Tobat. Penonton tong pipilun cicing kumaha aing dengekeun lalakon aing rame ieu ulah orang. Ieu teh Arimi mimitina bedrip Arimi teh lalakon naon? Saddam Hussein gugur. Ieu goblok. Tobat deui. Aduh, geningan Arjuna ka dieu itu bagea rai kaula nuhun aceu. Coba Arjuna, Bima, Gatot Kaca, Purbakesa, Arimi, sagageblek sorana kitu. Kakang Semar ka dieu, Kakang Semar. Aduh ayana ujang kadarieu adalah itu geuning. Aduh, geuning si cepot ka dieu, Kakang Semar. Jak kahareup deuleu jak. Saha teh? Semar anjing dengekeun. Waduh. Aduh. Hei, calalagur euy. Saha teh? Si cepot anjing dengekeun. Waduh, atuh aya si robot atuh. Alah, dawala, ka dieu dawala. Alah, aya naon Da saha teh? Dawala. Garing, kada garing. Aduh. Aya naon anjing. Saha? Si garing. Coba.
Aduh, coba tinggal kita teh naon menderang agak gitu. Aduh, dunungannya lumayan ganas. Ya, ganas ronggeng si madu. Coba. Ya, rame. Ente, goblok teh rame teh teh. Aduh. Kulantaran ieu ceuk Bapak hajat teu rame ieu lalahon teh urang tamatkeun dugi ka dieu palawargi. Kaula teh sanes teu sono ka palawargi teh nanging ieu aduh Bapak hajatna nyeuseul ka abdi pajarkeun abdi teu rame tutup lawang si Gotaka. Palawargi Assalamualaikum. Ya. Mana minangkan hajatnya? Hapunten da nembe dipanjer 2 juta abdi teh. Bade ngabantuin sesana. Da ngawayangna gitu tamat wayah mana we dipotong. Wah, panayagan wayahna we, panayagan. Dihiras deui wae. Aduh, ampun. Aya bahan kira-kira ta urang? Duh. Ini aya bahan cilaka saya teh jadi. Wah, lapor atuh. Naon sia teh? Heuh naon? Wah, aya naon ieu Gusti nu saleresna kitu maksudna mah. Oh, biasa pan urang teh dek usaha. Oh, enak kitu teh. Teu sangka mana jadi juru basana. Ya, dapat barangan nu ngapoe beuki ngarti. Hah? Oh, engke langan tenang we dah aya keneh waktu. Tuh ngartieun sia teh euy. Moal diganggu. Sok we maneh ti heula. Bener eta oge ngan ulah ayeuna. Nya kene isuk da aya isuk atuh teu bisa diayeunahkeun eta mah. Aduh, lain aduh. Oke, geus panen. Da ayeuna mah karek oge cep atuh. Oh, eta mah geus dibikeun ka batur, geus aya deui mah dibikeun ka maneh. Naon teh maksudna? Ah, kitu nu mah. Teuing bener, teuing henteu. Ai maneh saha ngaran tuh? Saha? Alit. Oh, lain ini nah mislek. Saha ngaran maneh teh? Pilot. Oh lain. Hasan.
eta Barjan Apih Barjan Lioban robot saha tuh sing minta kode nawe kumaha tuh begadang jangan Roma ngaranna teh Oma oh nya cek ayeuna ge Oma tina lagu kapangina teh oh Oma kurang mana teh mana teh hah oh Cikampek mana di mana oh Bogor Jabong Haniwung Jamelaer Layung Grup Wanaya Cici Sangkurilang banyak yang ngaran lemur cici Cangkurileung Saka cuma tak kode dewe di mana lemur teh. Halo Pak. Oh, Bandung. Orang Bandung siapa oh, Bandung telega di mana di Bandung nak? Di mana di Bandung nak? Oh Banjaran Dayakolot Ujung Berung Cicadas Geger Kalong Purwakarta nah satinangol di mana di Bandung nanya di Dayakolot lain Ciparai Kiara Condong caket Bapak Haji Sidik ingat aku lagu dewa tuh Borondong ke Majalaya bener Ari kukat-kukut karena naon mana cara syok teh hah? Oh, roti Lukut babu oh manuk naon anu sok dikukut ku maneh teh manuk naon narobang manuk teh atuh iya anis hah Bincarung Toed oh iya jalak kawas nama walet oh walet eta di sadana meureun piur kutututut menuk naon teh Cangkurilang Manyar
tikukur titiran buuk gajah lain manuk gajah paingan hese alah ketipu siya ku aing geuning bisa goblok siya geuning bisa sia teh puas ya kataripu ku aing alah paingan geuning da poe ka tukang nanti teu aya sasaha paingan jempling duh padahal geunah wayah ngigal duh lain aing ngigal mun eueuh nu ngendangan tah eta mah geunah kadenge aduh genah nuna aduh alah nikmat aduh alah tos siapa mah eta sorasina nu pikeun ngalakeuna gitu nah Aisyah hei genaheun euy kenang mun ngaberebet kitu coba datang di sana nah situ sorat gede-gede teuing pajar gede-gede jadi si budak rombongan di mana itu kendangna nepi ka rame kieu Berlin Group teh Berlin Group robot Berlin urang mana teh robot teh aya budakna naker si eta geus diuk diuk mun geus panen mah dibere ku aing tenang we ya datu nyamung si eta mah kumaha kadengena sia budak naker innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya teuing naon sia teh teu sangka euy bapana maot saha goblok keun atuh cing sabar we cing sabar we da bakal katuturkeun ku urang we lain bapana maot sia nu budak doakeun ku urang bapana sing ditampi iman Islamna cuh si anjing eueuh nu maot goblok panyawatna naon parah pisan euy waktu mungkin sia tina roromeheun maot ya kemana karep cigana aing babarengan jeung nu kieu naon moal teu TBC 3 bulan deuleu heeh nya kaping sabaraha naon 40 na
Aduh. Teu maot goblok. Oh atuh lami keneh. 18 dinten deui mah. Nu maot goblok. Nya cing sabar atuh mudah-mudahan tuang ramana cing ditampi iman Islamna. Ajik. Kabeda-beda teh sate budak teh. Keun bae nah maka dijeung-jeurikan segala. Ngare hampang ka ituna anggur doakeun ku urang cing ditampi iman Islamna. Ajik. Tah kitu amin gitu. Wah, parah. Pangulikeun udu jing. Sabaraha batang? Mun kana piduiteun ngadenge si goblok mah. Siang giga naon itu papatong mun gede sugan ari giga sate kadeka jong-jongan teh aduh goong halus euy lain gong teh anjing babaturan sia. Jaraga kedah dijaga. Aduh. Rikada kanyibaraga. Aduh. Leur teu beunang euy. Disangka bende aing aduh. Ampun. Kumaha ya? Dinten ieu urang kudu operasi. Kumaha ieu geus kosong hakaneun ieu. Mangkaning anak uing nagih ieu teh cenah hayang HP. HP wae susah atuh nyieun we sate. Geuning di Cipatat loba ngagarantung barodas. Tape goblok teh mah. Ieu mah HP. Ai tape mah di mana urang geus digawe kesangan tape. Teh mah capek. Ai cape masuk di sambal. Cabe teh mah. Cabe masuk di bose. Beca teh mah. Sete. Ai beca mah anak buah urang. Ish. Tong diomongkeun teh mah. Aduh. Kieu ieu. Kumaha? Numutkeun beja tinu meunang dipercaya poe ieu bakal aya kiriman deui sembako. Nyaeta kanu kena musibah teh ku tsunami. Oh, iya. Cenah mah ayeuna teh gawe bareng urang Mandura, Amarta, Astina aya sababaraha kareta
anu bakal ditepikan kaeta anu hak narimana tak urang ayeuna megat api-api mah urang nepikeun we kitu urang tepikeun ku kaula da anjeun moal bisa nepi ka itu sabab sasakna rusak heeh kumaha lamun teu percayaan paksa kumaha lamun ngalawan gelut kumaha lamun eleh kabur atuh moal nyatu wayahna da urang mah usahana tinu kieu oh da kumaha naon deui urang usaha garepek heeh tapi ulah teh kalakuan kitu teh haram munafik sia mah geuning dibere rezekina mah dihakan ari lapar meni geuleuh ka si aing ngebon teu nyawan teu aya nu mere nya dihakan atuh heupan eta teh ladang ngabega teu nya oda aing mah pamere da pamere pek ulah kahayang mah ulah ladang tinu kitu jelema ini sejauh-jauh dipegat ku urang teh doraka ulah kitu kudu kumaha atuh mending datangan kau imah keur harare es cokot hartana apaan eta mah lain ngabegal doraka ngabegal mah eta mah nyokot tina bongo sok da doraka urang ngabegal mah doraka sia teh sarua ngabangsat ngaranna ngabangsat beleguk teh sia tina kabinda-binda teuing ngomong ke mana karep sia teh nah make ka mana karep make jeung kudu maok anu keur hees lain kitu carana doraka teh deuleu sarua jeung maneh ngabega ulah teh kumaha atuh sangkan eta kieu ieu carana pan loba warung heeh tak usah urang boga warung teh bawa ngomong bawa ngobrol kanu rada anggang tah keur kosong asup maneh bawaan eta mah lain naon lain maok eta mah nyokot kanu gerbongo sariwana goblok